Hayu ah besti, aya nama urang ngagoreng lauk, ieu teh tuh boga lauk kembung besti cuang digoreng heueuh. Ieu mah ngagorengna teh nya kudu sing garing besti lauk kembung mah ngeunah. Tong bosen nya besti, ieu mah da masakan sapopoe nya. Engke teh bisi aya nu ngomong kieu nya besti, naha cenah bet ngagorengna teh lauk wae cenah, ditempo teh lauk deui. Moal nya besti moal bosen da di dieu mah karesepna ogenan lauk tuh. Digoreng sing garing itu geus garing kieu mah besti diangkat we tuh katerukeun tong poho tuh. Ngagoreng deui besti sagorengeun deui ieu teh. Tuh. Ieu mah menu andalan sapopoe nya lauk ieu teh. Komo lamun aduna teh nya besti jeung sayur asem ieu teh, jeung sambal tarasi, nikmat besti tuh. Geus kieu mah besti jai tuh ieu teh da geus asak diangkat besti tuh. Geus kieu mah tuh asak we hayu ah besti. Nuhun tos nongton videona.